alam dunia teh geus berat ayeuna teh. Geus berat ku naon ku kalakuan manusia ayeuna. Bakal naon anu ku urang ditinggalkeun teh. Naha kalakuan hade, naha kalakuan goe. Umat kudu inget maraneh kabeh. Hirup di alam dunia moalina deui. Sumurah diri ka Gusti Allah. Babakeun sholawat ka junjunan urang. Ulah tinggalin sholat anu 5 waktu. Waktu kuring moalina deui. Omat pake kumaraneh kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Iya, punten harap usaha ya. Kuring jadi ikutan. Baheula mah kuring sok ngilu ka mama teh. Hayang udinya saha jenengan antar. Yang baik tong kudu nyaho maneh. Omat, di mana makannya kadi deui omat, naon tadi dibicakeun? Kade. Ulah tinggalin buduk. Nemeh ka dieu. Pusing era. Kudu hormat. Omat bejakeun ka dulur-dulur maneh kabeh. Datang ka dieu tempat. Bener kan niatna? Lu eha. Assalamualaikum. Naon anu kurang keur maraneh kabeh. Kak Abi sadaya kadieu. Mungkin awam. Janten.
di sebelah pihak. Tatar Sunda dan Pakuan yang terang sejarah Islam itu mana di media Sejarah Islam di mana? di Tatar Sunda. Tatar Sunda teh lega tong nyaritakeun kana lain-lain di dieu weh. Iya itu dia dan jangan anak Baheula di ieu lembur teh dina tahun 1764 can aya di dieu masih keneh tempat kekuasaan jadi dulu. Anjeunna sanes agama Islam zaman Hindu mimiti kuring asup ka ieu tempat cicing tempat di dieu kuring jeung nu jadi dulur kuring pasea gara-gara masalah agama cara nu kuring tepikeun jeung warga di Jawa. Tapi merenang kersana Gusti Allah. Alhamdulillah jadi dulur kuring moal bisa disebutkeun ngaranna. Leuleus hatena nepi masrahkeun ieu kawasan ieu tempat di dieu kuring rek jaga kumaneh nitip masyarakat di dieu omat ulah nepi ka kalapahan sakitu amanat tinu jadi dulur kuring teh. Alhamdulillah saning guru mata keueuh ucapan guru mah kalau jadi murid saceduh matu saucapnya guru kuring Syekh Ali Mustafa pati lasana jauh ti dieu makomna jauh ti dieu maneh cicing didinya ulah sieun ulah regreg nu jadi dulur maneh hiji waktu ge kaleuleus bener tak maraneh boga guru sing taat ka guru maraneh kabeh. Alhamdulillah nepi ka ayeuna ajaran agama Islam nepi hampir 88%. Ieu negara ngagem agama Islam.
naon deui tanyakeun ku maraneh kabeh. Punten aya tadi satacana nyebar agama Islam di mungkin agama Hindu sareng aya pertarosan abdi berkawis kerajaan Timbanganten abdi yang kuninga berkawis kerajaan Timbanganten. Anjeun rek nanya ka kuring atawa anjeun rek nanya kanu jadi adik kuring langsung? Langkung anu disebut Aji Sastra Nagara teh eta Prabu Ranggalawe. Baheula kerajaan Timbanganten teh geus dititipkeun kanu jadi adik kuring anu awewe. Ngan meureunan mataknya mata karunya kanu jadi adik nya dipasrahkeun Haji Sastra Nagara bikin ngurus eta kerajaan. Anu pusatna eta kerajaan teh di lembur maraneh kabeh. Guntur. Jadinya pusatna kerajaan teh. Heueuh, ari dohirna mah eueuh teu katingali ku maraneh kabeh. Di mana teh ya? Tungtung kalian lebih teka tungtung kidul batesna Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rupiah sareng saha Lamun kuring nyebatkeun jenengan kuring. Keningan aranjeun sadayana terang anu bieu disebar. punten Dimas Raturatna Intan Dewata. Oh. Punten Dimas di patilasan anu di Gunung Putri teh leres eta teh patilasan Dimas panginten teh uninga abdi Lancet dan hiji tangkap, hiji kembang di puncak Gunung Bis.
jadi lama. Hiji deui Mandala wangi aya belah dieu. Pemehong terang makum sadayana di Gunung Putih teh ya sudah hiji Mas. Hari kedah disepatkeun sadayana masa. Waktu itu bagi dia. Sabab teu aya manusia anu nyahokeunana. Akhirna rata sareng kanan. Berarti anu namina kerajaan Semanganten di payun teh laras aya. Laras atuh kasep. Sanes mitos. Sanes laras. Ngan ku ayeuna pangintennya tos rata sareng taneuh kuno katinggalan nu biasa-biasa teu katinggal. Upami ku jalmi anu katinggal mah leres-leres bakal katinggal. Aya kene dugi ayeuna. Anu disebat di ayeuna mah kan di Cikarobokan. Ari ti payun kawitna Garut butiasa disebat Garut Kota Intan, sejarahna eta kumaha? Manawi hoyong terang kanggo abi sareng sadayana Ngaranna manusia. Nah, bisa jadi negara Intan Garut. No kamari geus disebat ya. Bahwa tempat anu dicicingan kaulah harita eta anu ayeuna gunung sanesna sanes singgasana gitu nya eta teh. Angge Intan nyokot dina jenengan Garut teh lain Garut sebenarnya, tapi sagerut Akosna eta baheula teh palimpasan kuring masarakeun kerajaan Rai disebut menjadi anjeun mah sagerut jadi budak kerajaan teh, jadi peribahasana
teu bere kangenan geus teu bere tempat ku bagir-bagirna dipikeun anu tadi Sunan Ranggalawe. Begitu ngaranna manusia dirasakan jadi Garutnya pasnya turun waktu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malah nenges ngadengi naon diucapkan kejadian oh man naon bae dina waktu ayeuna diucapkan ku kuring sing jadi yang cemane Cik Yura barale Atur nuhun atas bagian informasi. Baiklah Baraya, setelah tadi melakukan mediumisasi dari tim kami, mungkin kita semua bisa mengambil hikmahnya, Anda juga semua bisa mengambil hikmahnya, dan juga mungkin tadi ada wejangan, ada pepatah, barang siapa yang ingin mendatangi makom yang seperti dalam Rasuna ini harus mempunyai suci, mungkin bersih diri dengan berwudu. Itulah pepatah dari beliau. Baiklah Baraya, mungkin pertemuan kita sudah di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Juga tidak lupa kami untuk meminta doa dan dukungan